Kang saur nama bahasa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh. Contohna deban seh, delam seh gitu. Eta teh leres. Kapungkur aya budak titah sakola. Efeknya kalau ka ulin ini ngangon muning, ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik. Bapana mah nyakana sakola. Hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebejarek ujian ek sakola. Keur ngangon muning. Pandeta di bapana nanya heula. Bener mana sakola teh? Nya Pak, diajar naon ditu bahasa Belanda. Cing debe kae nyaho. Ah, ada gampil Pak. Heuh hayang nyaho lampu bahasa Belanda naon? Delam. Ai bangku debang. Gini gampang. Tinggal make de. Hiji mangsa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kala ngangon muning. Tuh eta mah ambek. Hey the woods. Cenah maneh teh dek the school geuning ngadon dengon demun. Hayo debal. Ayo balik. Gitu euy.